Sampun wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda dina materi sisindiran bagian kadua. Ti saparantosna diajar tujuanana hideup tiasa nangtukeun guru lagu jeung guru wilangan. Janten dina lawungan ayeuna mah hideup fokus kana paham nangtukeun guru lagu sareng guru wilangan sareng bisa nangtukeun sifat atanapi eusi sisindiran. Naon anu dimaksud guru lagu jeung guru wilangan? Sami halna dina pupuh, dina kawih ya, nu disebat guru lagu teh nyaeta sora engang tungtung nu aya dina unggal padalisan atanapi jajar. Sedengkeun guru wilangan nyaeta jumlah engang nu aya dina unggal padalisan atanapi jajar. Nah, supados langkung paham nu kumaha nu dimaksud guru lagu sareng guru wilangan. Ieu nangtukeun guru lagu sareng guru wilangan mah kedah diejah dumasar kana suku katana. Contona ka pasar meuli calana eta aya 8 suku kata. Tungtungna vokalna a. Oh berarti guru wilanganna aya 8, guru laguna sora tungtungna vokalna a. Janten 8a. Jalana kasindang asih 8i. Ieu aya 8 suku kecap. Tungtung vokalna i berarti 8i guru lagu sareng guru wilanganana. Sangkan teu beunang corona 8a lantaran tungtung vokalna a. Kudu rajin beberesih 8i. Oh berarti ya guru lagu sareng guru wilanganna teh 8i. Nah kitu cara nangtukeun guru lagu sareng guru wilangan mah di etang dumasar suku kecapna dieja ya. Salajengna sisindiran nurutkeun eusina atanapi aya nu sok nyebatkeun oge dumasar kana sifatna. Aya nu eusina teh piwuruk, aya silih asih sareng sesebred. Anu kumaha sisindiran anu eusina ngeunaan piwuruk berarti eusina teh mapatahan ka urang. Contona sing getol nginum jajamu aya 8u urang serat di dieu 8u. Nuguna nguatkeun urat berarti ieu 8a. Sing getol nyiar ilmu, sing getol nyiar ilmu berarti 7a. Nuguna dunya akhirat ieu 8a. Tah kitu guru lagu sareng guru wilangan di dieu sifatna atanapi eusina ngeunaan piwuruk ieu ngajarkeun ka urang sangkan urang getol nyiar ilmu anu gunana pikeun dunya akhirat. Tah upami ditinggal tina wujudna ieu teh aya kecap anu diulangi di awal berarti kalebet kana rarakitan. Naha beuti sebat rarakitan lantaran aya kecap nu diulangi deui, nu dibalikan deui. Sing getol, nuguna. Nah gitu ya. Jadi kedah fokus karena kecap di awal. Nah aya nu diulangi deui atanapi henteu. Ayeuna anu sifatna piwuruk. Ka pasar meuli calana, jalana kasindang asih. Sangkan teu beunang corona kudu rajin bebersih. Nah berarti ieu pesana atanapi piwurukna ka urang kusabab ayeuna nuju di masa pandemi corona urang kudu rajin bebersih sangkan teu katerapan ku kasakit corona. Da ieu ditinggali tina jenisna teu aya kecap anu dibalikan deui. Ieu mah ngan saukur padeukeut sora vokalna hungkul berarti saluyu sareng dina bahasan anu sataacana ieu sisindiran teh kalebet kana jenis paparikan anu sifatna teh ngeunaan piwuruk. Contoh nu sanesna lamun urang ninunkan teh ulah resep make boleng. Lamun urang leutik keneh ulah resep ngomong goreng. Nah, sok sanaos urang sanes sanaos alit keneh ya. Sok sanajan urang tos ageng oge teu kengeng ari nyarios awon mah. Aya piwurukna urang teu kengeng nyarios awon. Lajeng sifat atanapi eusi anu salajengna nyaeta ngeunaan silih asih. Berarti ieu mah ngeunaan rasa urang. Rasa urang ka jalmi anu sanesna boh rasa cinta, rasa kanyaah, rasa resep ya. Mihape sisir jeung minyak kade kaancloman leungeun, mihape pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun. Nah ieu nitipkeun
rasa sangkan tiasa ngajaga eta rasa ulah dugikeun ka di hianat. Lajeng contoh nu sanesna hayang teuing buah muris teu bisa ngasakanana, hayang teuing kanu geulis teu bisa ngakalanana. Oh karunya nya ieu tarekah hiji jalmi sangkan hoyong mika milik hiji istri anu geulis. Lajeng sifat anu sanesna nyaeta ngeunaan sesebred. Sesebred mah berarti guguyon, heureuy. Contona dagang seureuh papatungan cangkaleng laku sasiki. Eueuh itu pepotongan dikaleng ku aki-aki. Nah, dia sembung ngaledeknya lantaran pepotonganana lain dikaleng ku nu kasep atanapi nu masih anom, tapi dikalengna ku aki-aki. Rarasaan ngalamayang teu nyaho caketrek leuweung, rarasaan koneng umyang teu nyaho caketrek hideung. Ieu ge sami sesebred masih keneh ngeunaan guyonan atanapi moyok nya. Rarasaan mah kulitna teh koneng umyang kuning langsat muncul barudak zaman kiwari mah teu nyahona geuningan caketrek hideung. Ieu aya contoh sisindiran anu saluyu sareng kaayaan ayeuna pandemi corona. Pelkina kawas saliara aya nu beda-beda bentukna. Ti Cina terus nyaliara ka nagara-nagara sejena. Ieu contoh corona sisindiran anu temana ngeunaan corona upami ditinggal tina bentukna atanapi jenisna. Ieu sisindiran teh kalebet kana sisindiran paparikan lantaran teu aya kecap anu dibalikan deui. Contoh sanesna ulah rek ngalagu rame bisi kaala arwana, ulah rek kumpul nu rame bisi tepa ku corona. Tadi dieu mah aya kecap nu diulangi deui, ulah bisi berarti ieu mah kalebet kana contoh sisindiran rarakitan lantaran aya kecap anu dibalikan deui. Tah ieu wawangsalan, pami wawangsalan mah berarti tatarucingan. Panyakit panas batuk bersin gara-gara teu make kolor. Nah, kira-kira jawabanana naon? Di dia aya kata kuncina, aya kok, terus di luhur patalekanana ngeunaan penyakit naon? Oh, ayeuna berarti penyakit corona. Nah, anu salajengna sangkan hidup langkung paham, cobi aya pancen, aya tugas. Pek jieun sisindiran paparikan, rarakitan jeung wawangsalan ngeunaan corona. Masing-masing hiji anu mibanda eusi piwuruh, silih asih jeung sesebred. Mangga wilujeng latihan mudah-mudahan hidup paham. Upami teu paham mangga urang bahas dina grup kelas masing-masing. Hatur nuhun. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.